setuju di dalam perang Badar teh aya sahabat-sahabat loba anu sahabat pikasirieun sahabat teh emang sahabat olah lugu gitu sesuai jeung karakter masing-masing pikasirieun pikasebeleun sahabat eta kan jelema karakterna masing-masing ya aya nu pikasirieun ngaranna Nuaim bin Abdillah eta teh pikasirieun geus di Madinah ya geus di Madinah rindu amat sakeuna ka Kangjeng Nabi hayang dahar bareng jeung Kangjeng Nabi beuh inget waktu perang Badar sakeuna nyari lu perang Badar mantep ieu lamun dahar jeung Kangjeng Nabi aya tukang dagang kade sabaraha teh ada dahar sakeuna teh 1 dinar kade bungkus di kamana di daharna di Kangjeng Nabi ka Kangjeng ka ditu nya ka Kangjeng Nabi dibayarna di ditu dah ya Assalamualaikum cek Kangjeng Nuaim marhaban tuan eta mawan naon kula ngahajah yang bareng dahar jeung Gus Tuan geus lila sana rindu jasa teu dahar jeung tuan ieu alhamdulillah ayo dahar bareng teh geus beres dahar trojol pan eta nu bogana Waalaikumsalam cek Kangjeng Nabi saya eta nu boga dahar pan cek Kangjeng kumaha kula teh ya teu boga duit jeung teu boga dahar tapi hayang dahar bareng jeung tuan rindu jasa haju eta pedagangna ieu mah puari mah geus dahar jeung tuan kula bunga tinggal tuan nu mayar pada tapi kaseureun pikasebeleun cek Kangjeng Nabi teh aya sida umat ye siatul cek Kangjeng Nabi ulah dikitu-kitu ieu karakterna nya nama hiji karakterna nomor kadua jana perang Badar milu amankeun Umar cek sidina Umar aya keneh atuh milu deui di ditu keur carita lalagaan emang kumaha kitu Badar teh lain lalaga lain leutik-leutik naon kitu ngaranna riwayat kapikasirieun aya keneh nu em keneh tiluan nyana em jeung Abdullah jeung Abu Bakar nah kieu cek nyana teh dijual we kitu ku aing ngisi luloh ye pikiranna kos kitu ya lama jual ku aing Bismillahirrahmanirrahim ayat ieu diturunkeun ku Gusti Allah ngalanjutkeun perihal tentang setelah selesai perang Badar. Perang anu sakitu dahsyatna nu poharana. Tidak ada keseimbangan ningali kuantitas mukminin betapa saeutikna kafirin betapa lobana. Mukminin teu terlatih jeung terdidik dina urusan perang, tapi kafirin terlatih jeung terdidik. Mukminin teu aya persiapan lantaran dalam rangka menjegal ir lain deuk perang, tapi kafirin pimpinan Abu Jahal sangat dipersiapkan untuk peperangan. Dumantak Abu Jahal waktu hendak berangkat nage adiguna gede hulu jelema gede hulu pan nomor kopean nage nomor 15 gede hulu siapa pajar gede hulu kos gitu baik urang-urang kufar musyrikin Quraisy kafirin di mana boga kabingung ingin aya pemecahan permasalahan selalu datang ke Baitullah percayanya nage murante
enteng di kolambu Baitullah bari memohon eta selalu Baitullah teh samarukna henteu dipercayai ku para kafirin percaya samarukna Baitullah teh diagung-agung ngan keagungan Baitullah teh akunyana keagunganana ditendenan arca-arca jeung patung-patung. Etalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi tetap jangan muranteng ka Baitullah ngomonglah Allahumma sarua. Allahumma. Ka Allah sarua percaya nya ge. Agama Yahudi ka Allah, Nasrani ka Allah. Agama teh pan disebutna aya agama samawi, aya agama duniawi. Aya kitab samawi, aya kitab duniawi. Ku Imam Qurtubi kan dijelaskeun agama Yahudi samawi, Nasrani samawi, Islam samawi. Tapi lamun agama Buddha kong lucu, agama kitu Hindu eta adalah agama duniawi. Terus dibagi di tafsir. Ta'il Abu Jahal nyahuan bahwa rombongan mukminin di deuleu bilangan anangan saeutik kemudian teu aya persiapan perang nu araya di dinya henteu terlatih sementara Abu Jahal di dieu 1000 anu jelas terlatih pohara persiapan perang luar biasa rarasaannya lah pokoknya kajen kukumaha ge menang aing. Abu Jahal jeung para pendukung-pendukungna keluarnya menghadap Baitullah bari nyekelan kolambu Baitullah ngomongnya ngadoa ka Allah Allahumma ansur alal junudain wa ahdal fiatain wa akramal hizbain wa da'un bima zikiro selalunya ngadoa eta biartiunana ya Allah muga Gusti nulungan kanu pangluhur-luhurna di antara dua tentara sedangkan pangluhurna nyana Gusti pangnulungan kan nomor kedua pangnuduh-nuduhkeunana di antara dua golongan terhadap bangsa jeung umat nyana merasaan nyana nomor katilu Gusti pangnulungankeun akramal hizbain nu pangmulia-mulyana di antara dua golongan nyana memohon jang nyana geus di atas kertas cak nyana menang aing perang geus kitu Abu Jahal berangkatlah Abu Jahal. Setelah berangkat Abu Jahal neuleuh kaum muslimin mukminin ngan saeutika geus bakal dilalap jasa. Tetapi ternyata horenganan di luar konstatir, di luar dugaan. Sebab mukminin mah dibantu ku malaikat tarurun di langit. Pertama 1000, kedua 1000, tilu 1000 deui, ribuan malaikat. Bahkan kejadian perang Badar mah pedang kakarak dihulus doang musuh geus paeh. Tinjuan teu datang ge itu ngaguling bae. Eta perang Badar mah geus kitu eta. Panah dilepas set eta panah sakumaha aya mesinan neangan beheung urang perang kos kitu mah resep urang daek perang deui itu daek urang Masya Allah eta perang jadi kabehan mukminin teh kaget ieu perang kiamat cenah nya ieu perang aya tenaga anyar bahkan kadeuleu malaikat-malaikat tatur di samping kadeuleu aya suara-suara anu henteu dikenal teu wau wow. Cak di luar naon cerita.
Bukannya ngopi di warung mah. Geus pokona sih mah ngopi belah. Sok harares. Teh. Tarai. Masya Allah. Termasuk Abu Jahal sakumaha nu kamari geus dicaritakeun. Tah, ieu ayat diturunkeun teh untuk menggedor hati-hati para kafir. Digedor ku Gusti Allah dengan tujuan tahakum. Coba gedoran ieu teh coba kagedor apa henteu. Dimemeleh ku Gusti Allah. Diisin-isin. Maksudna jangan ngegedor hate kagedor apa henteu si para kafirin. Nah, ieu ayat untuk menggedor hati para kafirin di samping tahakum ngahinakeun ka para kafirin setelah sing galoler 70 tokoh kafir ngagoler waktu perang Badar. Naon aju deui mukminin model di perang Badar eta sakitu pedang datang ge kadanya jeger teu naon. Atunya teu kudu nangkis. Cek mukminin hayo datang ke eta tah beungeut aing tah cenah. Hayo. Eta dikitu-kitu ge dikitu teh. Eta perang Badar model. Masya Allah. Ka model badak sejarah mencatat perang Badar anu luar biasa. 28 Kangjeng Nabi perang anu langsung jeung Kangjeng Nabina disebut Ghazwah. Lamun perang tanpa Kangjeng Nabi disebut Sariyah. Selama hidup Kangjeng Nabi di Madinah 28 kali tandang Kangjeng Nabi perang. Urang can sakali-kali aja. Kakarak demo ke kamari ka Jakarta nu dimaksud lain naon burasna doang. Kuari ge biasa aya keneh. Teu kan urang can orang perang. Bapak urang mah baheula ngalawan Inggris, ngalawan Belanda. Maot kena murtil, maot ditembak, maot dan lain-lain sebagainya jadi syahid bapak urang mah baheula. Memperjuangkan bangsa jeung negara supaya anak incu teh merdeka. Alhamdulillah merdeka urang. Ngan ngaranna doang merdeka. Ternyata aya di kungkungan negara-negara lain. Iraha dek merdeka nu aslina. Hanya orang-orang ahli tasawuf anu bisa merdeka zahiran wa batin. Zahirna geus dimerdekakeun melalui tangan Bung Karno, Bung Hatta. Secara batin merdeka patula patali jeung dunia jeung makhluk. Hiji bae ka Allah. Merdeka zahir jeung batin. Ngan ngomong doang urang mah. Tasawuf bae giliran ngariung teu diberkatan marah. Asa tasawuf kos kitu. Merdekakeun lawan kurang-kurang. Iyalah keistimewaan perang Badar dengan perang Islam luhur. Al-Islamu ya'lu wa la yu'lal. Sebab di deuleu kawawanenan Islam melalui perang. Mun teu diperangkeun teu kadeuleu saha anu gagahna, saha anu berani, saha anu cowong suhutna, saha anu bener-bener teuterak, saha anu bener-bener siap kahareupan. Lamun teu diperangkeun teu nyaho. Lamun urang nyaritakeun tentang politikna Jakarta teh nyaho urusan politik, tapi urusan gagah urang mengakui Habib Rizik gagah. Urusan politiknya sabodo tah mah urang. Teu nyaho urang NU kos kitu, FPI kos kitu, HTI kos kitu, Kuruj kos kitu, Allah alam urang mah teu nyaho urang lembur urang mah. Urang lembur. Tapi urang mah neuleun nu gagahna we NU melempem. Ieu mah cak mata urang. Habib Rizik gagah. Mun teu didemokeun teu kanyahoan gagahna Habib Rizik. Mudah-mudahan dipanjangkeun umurna Habib Rizik. Dibere kagagahan anu luar biasa. Jiat sakitu mah cak urang gagah jasa aya 5 bae eundeur ieu Indonesia.
urusan politik masa bodoh. Cak NU teh jangan begitu, ini kan urusannya politik, urusan sia. Urusan sia sama urusannya, sabodoh guys. Cak anu lain-lain, misalnya cek ngadukung, ini mau urusan politik, sabodoh. Aing mah lain neuleuh politik, aing mah neuleuh gagahna, titik geus sakitu. Jadi mah teu gagah. Anu kadal dengan Habib Rizik aing mah neuleuh gagahna dong, geus titik urusan politik aing mah teh jauh. Sakola henteu naon henteu aing mah. Itu cenah kos kitu mah sok loba omong ieu mah politik. Aing mah ngomong bae ja. Emang ngomong ge kagagahan dong, geus sakitu. Geus lain ngomong politik urang teh jauh teh Pak. Saha nu bakal jadi gubernur aja geus di setting. Jaker kamari ge nu menang nama atupan Prabowo jadi settinganana nu menang si eta bae. Ya politik mah geus kitu. Sabodoh teh urusan teh politik. Aing mah nyahona teh bawa Habib Rizik gagah titik geus. Geus sakitu. Ya jangan mah teu sieun ku sasanya mah teu sieun. Teu sieun, urang mah pan lamun di hareupan ku jelema haju ngageter bae. Aya pada dia ge nu ngaku jago pencak. Ku kadal doang ngaguling, ku kadal. Ku kadal ngaguling. Ai watak ai teu percaya asa. Masya Allah. Iyalah gedoran ti Gusti Allah sebagai tahakum terhadap kafirin. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Wallahu a'lam bimuradih. Lamun aranjeun wahai para kufar minta keputusan hukum, faqad ja'akumul fath, jelas nyata bakal datang ke aranjeun kabeh putusan hukum. Ketika Abu Jahal ngadoa ka Gusti Allah, ngadoanya lagi biasa Yahudi pada datang, Allahumma ayyuna kana aqtalir rahmi wa atana bima la na'rifu fahinnahul gudat. Doa Abu Jahal ya talar ku sia ya. Iya, pendek doa tapi mantap. Allahumma hai Allah ayyuna kana aqtalir rahmi. Saha di antara urang, di antara kami nu megatkeun kana rahmi. Jeung saha anu datang ka urang bimala na'rifu. Kalawan mawa nu teu dikajahokeun ku kami kabehan. Jelema anu megatkeun rahmi, jelema anu ngalaksanakeun teu kajahoan menurut adat kami, Gusti fa'indahul gudat, rusak ku Gusti ke di medan laga. Nyana ngadoa ka Allah lantaran geus pede jasa bakal menang. Hiji nyana pede bahwa nyana adalah kekentong masyarakat, nyawa sia kekentong. Pemimpin masyarakat, pemimpin umat. Nyana kekentongna, nyana pemimpinna. Nyanalah anu sok jambung-jambungkeun rahmi rarasaannya. Dengan munculna Muhammad pecah belah, dianggap Muhammad pemecah belah. Dengan ayana Muhammad anak teu wauh kakolot lantaran beda agama. Iyalah Muhammad pemecah belah. Dulur adi jeung kakak teu wauh, iyalah pemecah belah. Tetangga jeung tetangga teu wauh, iyalah Muhammad pemecah belah. Negara Mekah, Jazirah Arab Nusir sakitu halimpuna dengan kedatangan Muhammad bawa agama anyar jadi pecah belah. Dianggap Muhammad sebagai pemecah belah. Percis kos kejadian kuari. Percis kos kejadian kuari. Jelema anu ngabela agama dianggap ku si eta pemecah belah. Goblok meureun. Ieu mata asa perang Badar, mata dijadikeun bae Badar 1, Badar 2. Jerejak teu kitu, aing mah kitu bae lah. Badar 1, Badar 2. Jelema anu ngagugulukeun Al-Qur'an dianggap pemecah agama.
jelema anu ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap itu tidak mempersatu negara jeung bangsa. Quran eta kan geus dijamin dengan Quran jelema bakal ngahiji, dengan Al-Quran jelema bakal gagah, dengan Al-Quran agama bakal luhur. Percaya orang ke Al-Quran buatan Gusti Allah, ciptaan Gusti Allah, kalamullah, percaya. Tetapi kunaon jelema anu ngaluhur Al-Quran dianggap pemecah belah. Percis kos ieu tah Abu Jahal. Tah deuleu ku sia tah deuleu tan mantak mawa kitab. Ya Allah. Cak teu mau kitab aing isina teh sia deui. Ngaji teu mau kitab, HP bae dibawa. Memang bloon kabeh ge. Ieu tah. Talar ku sia ieu doana ieu. Doa Abu Jahal. Allahumma ayyuna kana awta lirrahmi fa ahinnahul ghadat. Ya Allah saha jelema anu megatkeun kana sanak raket, kana kekeluargaan, hancurkeun di medan laga Badar. Muhammad maksudnya nama. Allahumma ya Allah, ayyuna kana atana bima la na'rifu fa ahinnahul ghadat. Ya Allah saha jelema anu datang membawa agama anu teu dikanyahokeun, membawa adat-adat anu teu dikanyahokeun ku kami kabehan. Ya de Muhammad mawa agama anyar, adat anyar, kalakuan anyar, fahinnahul godat, hancurkeun ke di medan laga. Eta doa Abu Jahal diparake ku ari ku si eta. Saha cenah kieu si eta na? Atuh mah rahasia. Si eta bela. Masyaallah. Eta cek Gusti Allah faqad ja'akumul fath. Maneh minta keputusan hukum. Wahai para kafirin, kufar, nyata bakal datang putusan hukum. Putusan hukumna kumaha? Bihilakim man huwa kadzalik. Dirusak jelema nu memang bener-bener model tadi. Jelema nu tidak mempersatu, yakni memecah belah. Jelema anu bakal itu dirusak ku Gusti Allah lantaran mawa agama anu teu pararugu. Agama teu pararugu teh Yahudi. Agama nu teu pararugu teh Nasrani. Kanjeng Nabi turun ke alam dunia diutus kita bagal agama teh agama anu penyelamat, pemersatu bangsa. Agama anu lurus menuju surga Allah. Nu lurus di pengkol-pengkol, nu bener di salah-salah. Ku hari di negara orang-orang lamun bener-bener nyaritakeun agama nu bener moal kebal, urang dipencit. Urang lamun ngaluhur-luhur agama, urang ye negara urang di luar forum majelis taklim, nyaan urang gerak melalui partai jeung melalui organisasi. Wow, tinggal sebuah nama, innalillahi Haji Pendi telah wafat. Dan tidak ada mayatnya di laut, tidak ada di gunung, tidak ada, hangus. Beak, moal kuat dia. Tah ieu cerita Badar ieu mah kos itulah. Mantak cek Gusti Allah faqad ja'akum fath, bakal datang pemutusan hukum dengan dirusak maneh cek Gusti Allah. Kenyataanna bener dirusak. Masyaallah. Eta doa Abu Jahal kayak di fotokopi jangan diwiridkeun ku urang. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Nabor bin Haris mah ngadoana leuwih dahsyat tibatan eta. Di hareupeun Baitullah bari nyekelan muranteng karena Baitullah nyekelan nyana bari kikieuan di Baitullah ngadoana pohara jasa. Kumaha ngadoana? Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itira bi adzabin alim. Kita berdoa teh kira-kira Gusti Allah, lamun bener memang ieu Muhammad teh datangna bener ti Gusti, coba turunkeun batu di langit atawa siksa kami. Tolong tuh coba.
Kita doa kos gitu amat sih. Wiridkan kan. Kuari ke dibaraca ku Nasrani ya dibaca Yahudi. Dia teganggap ke agama Muhammad. Teganggapnya nama ke Al-Qur'an. Ieu teh ditiru bahasa-bahasa ieu teh. Udah ngadenge jelema anu ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap pemecah belah bangsa. Deukna naonan coba? Udah ngadenge jelema anu ngajungjungkeun agama Allah jeung Al-Qur'anul Karim. Ternyata dianggap ieu perusak agama, makar malah. Masa ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap makar? Ieu horenganan doa si itu. Nyaek slek ka dieu. Tah, ieu cek netes ka hulu si eta. Ieu doana ieu, mantak coba perbanyak. Ieu doa teh kira-kira ya. Masya Allah. Tapi dengan berbagai doa anu optimis para kufar, tokoh-tokoh kafir termasuk Abu Jahal, Nadhr bin Haris, Sufyan, lain jeung kehendak Allah, bahkan nyanalah anu dibinasa ku Gusti Allah. Tah, ieu sebagai tahakum pang memeleh ti Gusti Allah, gedoran ti Gusti Allah. Hah, kerasa ku sia. Wa in tahu fa wa khairul lakum. Lamun marane areureun tina kakafiranana jeung merangan Muhammad setelah kekalahan anu dahsyat pemimpin-pemimpin aranjeun puara raeh 70 pemimpin kufar modar di Badar. Tetapi anjeun ayeuna sadar kesadaranana anjeun ayeuna nahan diri eureun tina kakafiran. Kuari menyatu jeung Muhammad, pemerangan Muhammad dengan marasuk Islam, nyatu jeung Muhammad fahuwa khairul lakum, eureun merangan Muhammad, eureun tidak kakafiran, ieulah nu leuwih bagus ka aranjeun. Tuh digedor ku Gusti Allah ya. Kerasa. Tetapi awas. Wa in ta'udu lamun maneh baralik deui likitalin nabi, untuk pemerangan nabi. Naud. Awas cek Gusti Allah. Kaulah bakal ngabalikeun deui bantuan-bantuan kaulah melalui malaikat. Muhammad bakal diunggulkan jeung dimenangkan, maneh nu bakal areleh tantangan. Hayo deuk kumaha coba dak arasuk Islam eureun merangan apa gadeuk merangan Muhammad deui ajur maneh gih cenah kami mah lobaan. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'an, sama sekali moal bisa nahan golongan-golongan anjeun sakitu lobana. Bala tentara, prajurit angkatan darat, laut, udara, nu sakitu lobana moal bisa nahan nolak sama sekali dengan kedahsyatan maneh, kehebatan maneh, dengan kalobaan maneh. Kami mah bakal nurunkeun pitulung ti langit cak Gusti Allah, walaupun tanpa eta aing mampu, aing kawasa, tetapi ku aing deuk diturunkeun malaikat-malaikat bakal nyocoan hulu sia. Udah biasa urang takos kitu geuning. Hayu sia lamun deuk balik deui wa in ta'udu ankum walan tugniya naud wa in ta'udu naud. Mun maneh bakal babalik di berangan Muhammad, kaulah bakal nurunkeun pitulung. Muhammad tetap ditulung, maneh bakal eleh. Dengan lobana tentara, lan tugniya ankum fi'atukum syai'a. Paedah setik-etik acan dengan lobana kuantitas bilangan marai. Walau kasurat sanajan tambah ditambah de loba tetap moal menge sia. Bahasa menge eta. Bab wa innallaha ma'al mu'minin.
Sanyana Gusti Allah mah babarengan jeung jelema nu marumin. Urang teh selalu ka mana bae ge dibarengan ku Gusti Allah sadar atawa teu sadar. Justru ieu nu hese ge nyadarkeun diri bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah eta nu hese ge. Urang ngaji mimiti ngaji fikih kemudian haju ka belah dieuna urang ngaji usul fikih supaya mantep can kapanggih kesadaran teh. Bahwa orang selalu dibarengan ku Gusti Allah aing ngomong mah bisa tapi ngarasakeun sehingga sadar bahwa Allah teh bareng jeung urang kehadiran Allah teh terasa di diri urang ieu nu hese ketika ku urang diaji ilmu-ilmu tasawuf Hifayatul Azkiyah ada Bidayatul Hidayah na Minhajul Abidin Ihya Hikam diaji tinggal diaji di surah tinggal di surah lamun teu dilaksanakeun mah tetep bae moal aya ngarenyed saya tiga-tiga. Ieu bahasa wa innallaha ma'al mu'minin saknyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin. Allah geus ngajelaskeun bareng jeung urang-urang mukmin ye tetapi karasana encan aya. Urang teh teu asa dibarengan ku Gusti Allah. Ciri teu asa dibarengan ku Gusti Allah. Teu percaya urang lamun teu dagang asana teu dahar. Berarti kan orang teu percaya ke Allah bahwa Allah ngabarengan orang padahal Allah mah sugih. Allah orang percaya ke Gusti Allah Allah maha sugih teu kudu dagang. Aya teh cenah dahar kumaha? Tah ieu. Eta lah pinarakaeun teh eta. Komo lamun waduh cenah urang mah bisa dahar ge pan ieu ku sebab naon kitu ngaranna digawe mun teu digawe mah teu dahar geus kudu baca 2 kali syahadat. Terus ya dek dahar kumaha teh sia mah teu boga ijazah mantak sarakolas ya ku ijazah mah ngeunaheun dahar babari digawe babari teu boga ijazah mah sia geus sararese kajen ku kumaha ge moal bisa dahar sia maca 2 kali syahadat sia ji sia ada urang lalagaan hirup taha make syariat heula sanggeusna syariat supaya karasa kehadiran Gusti Allah ma'iyah Gusti Allah babarenganna Gusti Allah jeung urang kanyahoan teu kieu cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan ubasi nganyaho keudana babari lamun keur lempang aya awewe nyana berpaling eta berarti asa dibarengan ku Allah izin ka Allah pan urang malah lain lain orang susuna beda jeung nu di imah haju bae kulitna keur rada lain deui ceuk eta we herang barang ditanya ja orang Brebes tapi pun putih biasanya orang Brebes mah tukang endog harideung ieu aja putih terus bae ngahayal poho leng eta berarti teu bareng jeung Allah barengnya jeung nafsu komo lamun manggih nu ngongkok ada setik deh tolol deh coba malah ngadoa ka Gusti coba setik angkat bloon letak kos gitu nah itulah jauh jeung Allah hayang nyaho bahwa jelema deket jeung Allah ketika manggil larangan berpaling ketika nyana keur kidib nyana eureun ketika aya batur gibah keur ngomong-ngomong ke batur nyana selalu eureun eta izin ka Gusti Allah selalu bareng jeung Gusti Allah larangan-larangan Gusti Allah selalu diperhatikeun di jauhan ta eta ngarasa bareng jeung Allah tinggal kitu bae eta mah geus lamun masih kene jelalatan keranjang matana jauh komo masih kene weaan tamag rombongan jurig sama kos gitu haji tinggal haji jurig sama kos gitu jurig sama kos gitu arese bayang bareng di Allah teh Allah lah ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin saknya make inna huruf taukid cek ngaji amil komo di alfiah berarti ulah cangcaya deui ulah mangmang deui yakinkeun sayakin nyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin tapi teu karasa
asa dibarengan ku Gusti Allah. Nu mantak teh dikarasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urang nancan pernah ngawauhan Gusti Allah. Atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta, lamun teu cinta atuh bakal moal mantep. Timbulna cinta itu adalah dari mata turun ke hati. Di mata turun ke hati. Kajaokeun heula ku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah, nu mustahil di Gusti Allah, nu jaiz di Gusti Allah. Waukeun melalui sifat-sifat tersebut. Kabladieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus. Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina afalna. Setelah kurang dikanyaokeun beuki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khaliq anu nyieunna Allah wau tak ka urang khaliq horeng aya khol urang makhluk horeng aya khaliq. Urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif horenganan nyaho tah ka Allah anu maha kawasa. Nyaho ka diri urang horeng diri urang mah sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah mala awwala lahu wala akhirah. Man arafa nafsah arafa rabbah. Kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyaho engke ka Gusti Allah. Tuluy ku urang teh diteruskeun melalui tafakur, melalui zikir, melalui riyadhah, melalui mujahadah, melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana. Terus ku urang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah. Peuting batur kerek urang mentang mata beunta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah. Cili-cili anu sok dipake ngadengekeun nutup para rugu kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalam Allah. Mata nu biasa pake deleuan sesuai jeung karesep mata ku urang dipakeun le khusus kana maha kawasaan Gusti Allah. Tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan nu aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanana. Di awak kurang aya latifatul qalbi latifatur ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafsi latifatul qalb. Tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturanana leng-lengan ke urang teu pati ngurusan awak. Kuari mah ngurusan teh ngurusan batin, ngurusan roh. Terus kurang ditafakuran dizikiran dengan sababaraha tahun tujuan urang eueuh deui iwal ti ka Gusti Allah. La ilaha illallah anu dimaksud iwal ti Gusti Allah. Engke ge Gusti Allah wa huwal muti Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh setan. Hiji be di jero qalbu teh Allah. Teu aya muatan nanaon. Lamun urang geus aya Allah anu hungkul di jero hate teh eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh sagala bakal karasa kehadiran Gusti Allah, babarengan Gusti Allah anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin. Saenyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin. Ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping. Lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng. Geus urang make usolli make sejak kaula kadeun ku kumaha ge kitu bae salat teh capek. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil ka sejak kaula salat zuhur 4 rakaat.
eleh alam pelung mah bar kos gitulah lantaran teu karasa barengna Allah kehadiran Allah eueuh ngan sakadar disungut sebab kurang can pernah dilaksanakeun dedeketan jeung Gusti Allah bobogohan teh jeung materi bobogohan teh jeung benda bobogohan teh jeung makhluk Allah atuh nu karasa teh makhluk we bobogohan teh jeung khaliq mulai kuari karasa ngerenyet karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa kuari mah lain bahasa karasa lamun geus karasa salat dage geus lain maka sejak kaula jak karasa Allahu akbar karasa bareng jeung Allah salat teh maksud ka Allah kuari geus karasa geus moal aya kieu kitu Allahu akbar teh karasa geus kulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana atuh rarasa anu urang eueuh eleh kumaha geus atuh eta mah sagala ruku sagala itidal sagala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa nu mantak salat puluhan rakaat ratusan rakaat teu karasa Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar nikmat sebab aya nu mawa perasaan ai urang maka kara 4 rakaat gahajuh ae diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh mabok tuh mabok apa cak anak mabok sholat tuh bapak lu tuh ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh capek tah maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana lamun nyaritakeun batur indah amat salat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana rarasaanna bareng jeung Allah atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek ngan capek-capek ge terus bae terus daripada aing mah salat capek eureun lah cek nya teh capek salat aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing coba mawaan tah henteu atuh moal usaha henteu hayang kos kitu tungtuna mah mikung engke ngomongna genjang naon salat geus kos kitu sasalatan mah kos kitu tuh salat wasi mah wali sia salat henteu wa iddallaha ma'al mu'minin sanyana Allah babarengan jeung para mukminin ketika Allah babarengan jeung mukmin kasieun saha nu dihareupan kasieun japaya ge bareng jeung Allah dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil cek walimah eueuh naonan sok jeung saha deui Tito lawan Tito saha deui leuwih ti Tito saha saluhureun Tito saluhureun ti Jokowi mah presiden sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia oh jeung saha deui eueuh kasieun eueuh tah contona eta Habib Rizik eueuh kasieun jajar bae aja teh sabilillah geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona beres guys urang mah wakaf tanah ge cokot deui boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus setitik sakitu aya keneh nu sejen gegara ragah can mararuncul atuh aya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang teu gagah ujianana ditunjuk doang kunyana kaluar seuneu aya korek apian
emang kumaha gitu lamun Cirebon geus turun, Banten geus turun, maaf. Acak-acakan ya negara. Masya Allah. Bahkan gede na Banten teh dicekel ku para wali Allah. Tenar dengan Kesultanan Banten. Cuman inggisna kieu. Nu kukula geus dicaritakeun aya angin, aya cai di Banten teh, aya pasir, batu berarti ieu lah alat-alat jang perang. Nu nundukeunana hanya wali-wali Allah. Kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari, ieu nagara sa Indonesia aman. Khususna Pulau Jawa, Pulau Jawa aman. Tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari dua. Hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai. Atawa dibanjirkeun pararae mana-mana. Saat sama sekali bae. Kuari mah kapan lamun urang ngagali taneuh 1 meter 2 meter aya caian. Di Cikoromoy mah lamun digali aya caian. Terus datang ka belah ditu batu Quran lamun kurang digali aya caian. Tamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Pulosari saat sama sekali bae. Puluhan meter ka handap eueuh cai. Hiji. Nomor kedua aya cai mangan jadi kanyut mending mana? Maning eueuh cai sama sekali atau maning babanjiran? Coba pilih. Tuh sia mah embung kan kabeh ge. Tapah henteu, Pak. Musibah embung, Pak. Nah, tinggal ditanya we aya keneh eueuh cenah kiai teh nu tapana puguh engge teu nyaho. Ieu bahayana ieu lain lalagaan Gunung Karang teh lain lalagaan. Gunung Karang jeung Gunung Pulosari eta mah boga sejarah. Tah, loba jelema anu hayang kaluhur, hajut teu balik deui digegel maung. Ieu ge hiji nek dikaditukeun. Pakai tumbal Gunung Karang. Lamun geus karasa barengna Gusti Allah moal aya kasieun kajen kumaha ge. Sakumaha barengna Kangjeng jeung Gusti Allah. Sakumaha barengna para sahabat jeung Gusti Allah. Karasa babarengana saeutik. Eueuh kasieun saeutikan ge lantaran dibantu ku bantuan Allah. Melalui malaikat. Nah, hanya seperti itulah mukminin ketika perang jeung kafirin. Teu pernah seimbang perang mukminin jeung kafirin teh dina kuantitas jeung dina kamutahiran alat perang teu pernah seimbang. Selalu eleh. Zaman Belanda apa nu dibogaan kurang naon atuh. Nu dibogaan kurang naon. Ti ditu mah murtil geus aya, teh baja geus aya. Dereden gaya dereden bedil manu hiji dong der hiji asupan deui dereden zaman Belanda geus aya dereden urang teu boga tapi kok urang menang make bambu runcing doang kemudian aya hartina bambu runcing teh teu dibagus-bagus. Kemudian congokna dipapas bacaan walau anna qur'anan suyirat bil jibal au qutiat bil ard balik teruskeun ku aing tiupkeun fa sarua jeung tadi neangan beung cek tes eta zaman Belanda kos kitu ente kumaha teh aneh Belanda lewat. Nah, hanya mah encek mah. Ada Belanda lewat sini ya. Urut sukuna cokot, dirinya urut sukuna tah. Cirian, buledan tendenan ka dia. Tak. Ieu urut sukuna bage bisa ngabunuh di ditu. Paeh di Belanda di ditu. Mantap kuari lamun hayang nyaho, mun aya hayang ka awewe, kemudian awewena embungeun. Tapak suku namana tapak sukuna ta ieu tapak sukuna nah
mulai garit telat ini bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set ini garit di 9 kali ulah napas set tapak jalakan berarti kan nah tendenan di tengahna a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim idz qala yusuf tenden kadinya set ujian Kang Pen di mana eta bisa kos kitu ilmu Allah Masya Allah karim ye ulalala wora loba jelema aja terus gendong maya dirinya teu balik-balik eta ilqala main tah ilah kumaha agungan Al-Qur'anul kalamullah al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz ngapeskeun jelema-jelema nu nakal Quran mentek nyalah gunakeun tafsir-tafsir Al-Qur'an. Apakah eta politik? Apakah eta memang hanya batu loncatan? Apakah eta memang ingin keren? Apakah cari nama? Apakah cari dunia dan lain sebagainya? Tunggu tanggal main. Al-Quran lain main-main. Al-Mu'jiz ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Quranul Karim. Jelema kafir ku Quran ajur ujianana asal digunakeun ku urang nu bener. Komo nu ngarti kana Al-Qur'anul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan teko doko orang pasrahkeun ka Gusti ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horenggana teu akur jeung aturan Gusti abdi gelut teu wani lantaran jelema gagah abdi mah lemah nyanggakeun ieu Quran nu Gusti disalahgunakeun ku Gusti abdi hayang deuleu memeh paeh coba hayang nyaho daledeng turunkeun ji bagua al-mu'jiz serahkan ke Gusti Allah serahkan ke Gusti dalakan ku percaya orang ke Al-Quranul Karim mau jadi jelema boro-boro eta kiai anu ngadukung kalau Golkar ajur kamari keur zaman Soeharto ajur inting-intingan sakali deui ajur inting-intingan sakali deui siatan nu neruskeun aing mah toser doang. Iya mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna ieu mah contoh abe urang mantap ka Quran contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat di Banten di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun garana ajur eta ka Golkar salah niat meureun manen kitu anu teh salah mah anu teh salah niat mah anu teh salah niat mah maksud ji ajur takabur aya di nyana gede hulu aya di nyana teu meunang kapanggih jeung jelema anu bener haju ngomongkeun bae nyana acak-acakan pondok tinggal pondok 2 tingkat diganti ku ari ku ayam jago ayam potong ayam ternak teu karasakan kunya ieu mah salah satu contoh lain naon supaya urang yakin ka Al-Qur'an sih ade komo nyalahgunakeun ih kurang mau ringkak bulu sih ade cenah ieu mah urusan politik leg-leg sia politik itu ya politik aing nyahona Quran salah ngagunakeun jeung salah tafsiran titik geus beres urusan sia politik urusan sia aing mah aing engke di nerakana sia aing mah aing sorga ce pancen babagi aing mah babagi bae ku keyakinan aing tah mah ya aing cenah yakin los leg-leg sia keyakinan beres ngadukung Golkar nu salah bae ge niatna kos kitu atuh kok meleg-meleg Al-Qur'an tinggal dideleukeun bulan tahun deuleu kula mah dengan keyakinan sebab Al-Qur'an teh kalamullah lain bahasa al-muta'abbadu bitilawati dibaca hiji huruf kudu teu nyahona naon bae dibayar 10 teu nyahona naon teh mah geus beuh lamun nyaho dibayarna 100 200 sampai 700 sampai nyaho kana rahasia Al-Quran cak Gusti Allah geus ulah kudu nyaho aing langsung bayarna bisa hiber sia di dunia keneh bisa hiber teu saeutik para wali Allah nu hiber ka Mekah di Mekah teu bisa balik deui ka dieu lantaran di dieu ka Mekah mah wali keneh barang datang ka Mekah dipocot kawalianana teu bisa ka dieu emang aya nu kitu iya tuh meureun Ila wa innallaha ma'al mu'minin
nih selalu dibantu ku Gusti Allah sakumaha para pejuang di Badar dibantu ku Gusti Allah. Ieu bahasa teh lain sakadar jang perang Badar doang. Ieu teh wa innallaha ma'al mu'minin mah selalu terus ila yaumil kiamah. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang limaan Allah kagenepna, urang 100 Allah ka 100 hijina. Dina hati selalu ngabarengan urang, teu pernah teu ngabarengan jeung teu pernah teu nyahoeun. Wa innallaha ma'al mu'minin. Tah tinggal galilah ku urang supaya karasa barengna Gusti Allah jeung urang. Eta lah nu kudu diteangan teh ilmu eta. Haju di dalam perang Badar teh aya sahabat-sahabat loba anu sahabat pikaserieun. Pikaserieun sahabat teh emang sahabat ala lugu gitu teh sesuai jeung karakter masing-masing. Pikaserieun, pikasebeleun. Sahabat eta kan jelema, karakterna masing-masing. Ya, aya nu pikaserieun ngaranna Nuaim bin Abdillah. Eta teh pikaserieun. Geus di Madinah ya, geus di Madinah. Rindu amat sakeuna ka Kangjeng Nabi hayang dahar bareng jeung Kangjeng Nabi. Beuh inget waktu perang Badar sakeuna. Nya deui perang Badar. Mantep ieu lamun dahar jeung Kangjeng Nabi. Aya tukang dagang. Kade. Sabaraha teh ada dahareun. Sakeuna teh 1 dinar. Kade, bungkus. Di ka mana? Di daharna di Kangjeng Nabi ka ditu nya. Ka Kangjeng Nabi dibayarna di ditu. Hah? Da ya. Assalamualaikum. Cek Kangjeng Nuaim, marhaban tuan. Eta mah naon? Kula ngahajah hayang bareng dahar jeung Gus Tuan. Geus lila sana rindu jasa teu dahar jeung tuan. Ji, alhamdulillah. Ayo dahar bareng teh. Geus beres dahar trojol pan eta nu bogana. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi saya eta nu boga dahar. Pan. Cek Kangjeng kumaha? Kula teh ya teu boga duit jeung teu boga dahareun, tapi hayang dahar bareng jeung tuan rindu jasa. Haju eta pedagangna, ieu mah puari mah geus dahar jeung tuan kula bunga tinggal tuan nu mayar. Pareta pikaseureun pikasebeleun. Cek Kangjeng Nabi teh aya Sida Umar. Ye, sia tuh cek Kangjeng Nabi ulah dikitu-kitu ieu karakterna nya nama. Hiji karakterna nomor kadua jana perang Badar milu amankeun Umar. Cek Sidina Umar aya keneh atuh milu deui di ditu. Keur carita lalagaana emang kumaha kitu. Badar teh lain lalaga, lain leutik-leutik. Naon kitu ngaranna riwayat kapikaseureun aya. Aya keneh, Nuaim keneh. Tiluan nyana Nuaim jeung Abdullah jeung Abu Bakar. Nah kieu cek nyana teh dijual we kitu gue ngisi luloh ya. Pikiranna kos kitu ya lama. Jual gue ini. Kajian kuku mah ge leos banyak. Aya sahabat sugih. Aing boga abid, tapi nyana mah teu daekna ku abid. Jadi dijual ngan nyan mah teu daek ku abid, lamun di abid-abid teu daekeun. Tapi nu jelas nyana mah abid. Ngan lamun di nyebut abid embung. Geus ti dituna bae teh kos kitu. Nah, ku aing dijual. Sabarit, sekian. Jadi set. Mana abidna? Yuk. Nyana jauh tuh itu. Langsung we ku nu meuli teh di talian. Nah, naonna dia? Ye, geus dibeli sia. Emang naon dia? Ieu abid. Ih, kula mah lain abid. Ah nyaho adat sia mah. Tilok dek disebut abid sia mah. Geus pokoke ditali. Ih, naon teu lain naon geus dibeli sia mah gitu. Kula mah lain abid. Ih, cak nu bogana ge emang sia mah tilok nyebut abid. Apaan kos gitu tah? Terus bae pas kadinya jual Abu Bakar. Aya naon ieu? Ieu kula meuli ieu. Meuli di saha? Meuli di Nuaim cak nya. Cak Abu Bakar, ieu mah lain abid. Ieu mah sahabat cak nya Abdullah kok ieu mah dijual kieu. Mana Nuaim ngajak nya? Cak Abu Bakar teh. Cak nu meuli tetap ieu abid emangnya nama. Lamun dibeli ge tilok nyebut abid. Cak Abu Bakar lain, teu bisa. Tetep lain sama abid bae abid.
Jole Kangjeng Nabi kadinya. Sakinah Abu Bakar problem tuan ya. Kunaon ieu merdeka dijual. Kusaha? Nuem. Cak Kangjeng Nabi bebaskeun. Cak nu beuli teh atuh eta duitna kumaha? Kun kula mah beuli. Cak Kangjeng Nabi ieu saksina Abu Bakar Siddiq, ieu Abdullah henteu abidnya nama sahabat. Ieu teh nu sok perang Badar milu. Nah, ieu dijual sabaraha duit? Dijual nu sekean cenah. Kangjeng Nabi langsung ngabelantah dibayar deui lain mah lain abid. Beres. Cak Abu Bakar mana teh si Nuem? Mana tas iluem eta kan pikasarieun begitu datang langsung cek Kangjeng Nabi ulah sebabnya milu perang Badar ya keistimewaan perang Badar nu mantak eta ge urang di disolawatkeun perang Badar lain lalawar teu meunang diganggu sahabat perang Badar mah sebab pernah dibantu ku malaikat ribuan malaikat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah ahli Badar teu meunang diganggu cek Kangjeng guys cek Abu Bakar teh mem duit mana duit eta kan nu Kangjeng ye teu bisa ieu mah hakulah cek dia ya cerita karakter sahabat resep eta urang lamun macaan asal bisa ngan hese teh macaan dina kitab teh kan eta ngaligut-ligutkeun hese padahal eta pikasarieun nah eta kos kitu nah kabelah dieuna Kangjeng Nabi asal kapanggih jeung Nuem seuri asal Kangjeng Nabi keur dieu kapanggih jeung Nuem seuri ka beneran Abu Bakar Sidina Umar Sidina Utsman kabeh araraya aju liwat Nuem Kangjeng Nabi seri cek Abu Bakar teh limadza ya Rasulullah kunaon ieu make seri inget gak jual abid cak Abu Bakar ge heueuh cenah kula ge asal kapagi we jeung Nuem Kangjeng Nabi teu pernah teu seri bae cenah eta kalakuanna kos kitu eta dahar bareng hayang berkah kudu Nabi nu mayar lain abid dijual duitnya dibawa ku jana Kangjeng Nabi eta batak asal kapagi jeung Nuem seuri bae Kangjeng Nabi mah ta eta teh kahibur Kangjeng Nabi ku Nuem jadi karakterna geus kos kitu iyalah perang Badar masyaallah masih loba keneh ke selanjutna nu pikasarieun dalam rangka sahabat-sahabat nu milu perang Badar masyaallah ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam